Selamat datang di episode 26. Selamat menyaksikan. Aduh tuh, kunaon sih tuh? Itu nana aja. Pernah indung mana lain? Si bunda eueuh. Lila teh balik-balik. Atuh karege. Sabulan roh ya? Si bunda teh. Tong dipikiran. Oge 2 tahun tenan naon. Lila kene balik na oge. Karunya tuh tong dipikiran sirah nepi ka botak gitu. Tiba heula. Tiba heula wawan. Kemana di imas sorangan? Ah kan mah itu nu penting makan dikiriman. Baduin. Kayak orang minta duitna nu aya janggotan geuning gambar janggot. Embung. Dajak. Kamari-kamari mah biasa wah. Ditinggalkeun ke indung aya. Tadi isuk kita naon. Ditinggalkeun jiga nama jiga kapi heulaan nyamper dah. Jiga na. Jiga na. Iya, isuk-isuk. Nganjang ka Mang Uha. Banyak teh. Duh, ka Mang Uha apa ka anakna? Cecep. Waduh, wah. Orang si Ucep teh ajakan ulin. Tong kitu-kitu teuing aing mah. Eta mah nu urang teuing. Meniparana de pisan. Manya teh Yuli borogo ka maneh. Anya ka urang mah pasti tiba lagi ngurang. Cok. Nane mah tapan urang bakal di udah guaekeun leutik ke si ieu. Oh di udah nama pada payuli sendal bro. Ngapa wae? Mene mana? Ah, ieu teh kudu nama genepan euy. Si Nanang lain. Ikut buli. Rame ngabutan gitu. Urang rambut sampo ge sorangan wae, biasana duaan. Heeh. Padahal kamari urang kan nina Ayo bab. naon cenah? Nini lain. Au. Nya teh bisa ngomong. Panen gagu. Anya heuh makin nanya ku naon cenah. Pananya kumaha cek ninina meureun naon cenah. Nya cek ninina au. Iku mah Kudu nanya. Nyaon ninina gagu ayo deui nanya. ngawang kong duaan. Dia mah iralin. Lain Maira mah bisa ngomong atuh. Maira mah bager. Bagur. Maira mah geulis. Gulis gitu. Bogohan make. Gulis cenah. Wajing ini. Gulis ge. Ya, Dalila eta teh. Kurang teh tanyakeun ka tetanggana. Kurang teh pangobrolkeun jeung si emak. Cek si emak teh cenah kieu. Si Nanang mah cenah naon teh ngaranna teh? Jeung indungna. Sebentar. Jeung indungna geus kawin deui ka orang Sumatera. Dibawa ka ditu. Nyaho gitu Sumatera. Henteu. Nyaho. Nggak nyebut buset teman. Sumatera Barat. Nah. Nyaho gitu di mana? Jauh deh ke Sumatera mah. Cak. Di sekolah aya petana Sumatera jeung urang pan di Jawa itu di Sumatera. Deukeut sajengkal. Cintu nyaon sajengkal. Atuh eta mana peta? Ieu pada hamanya si Nanang teh di Sumatera teh ulin heula ka di isuk-isuk mangka. Lempangnya. Sore balik. Baik, oyok baik. Dataran nepi mah kitu otakna. Sakolana kieu mah dataran nepi dah. Ayo mah sare. Lain sare. Sarean. Sagoe. Sakolana di warung mah sulung kan. Majar Sumatera di mana? Dukut cenah. Teu pokona mah cek nini nama intina ngomong balik deui si Nanang teh. Ih, tinggali. Awan tinggali juga naon. Siga si Intuy. Oh, jelas eta mah. Kuda. Pantu teh kuda. Monyong. Itu jabrik. Untung. Ayo stop jangan deh. Woi, butut. Jak. Udah kali. Tang layangan. Iya. Geus musim. Heeh. Anu manteng ya? Ya. Blok mananya eta nya? Ini ah. Ayo. Yuk. Isukan ya. Tapi awina euy di mananya? Di kebun bapak urang ya. Aya. Gitu. Bener. Lo batu. Kayaknya isukan ya. Bener sia. Pangen. Sini jak. Sini Loba loba. diizinkan. Kamu di kelas sana. Ai sabut tos. Sama ya. Aduh ya. Itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah urang sadayana parantos lekasan ngalaksanakeun ibadah saum dina sasasi anu dilebetna urang ngalaksanakeun ibadah tarawih teras ngalaksanakeun ibadah tadarusan dipungkas ku lebaran Idul Fitri. Nah, di mana Idul Fitri teh nu pihartosanana urang uih deui kana fitrah. Artina fitrah teh kesucian. Tah jadi urang teh sabadana urang ngalaksanakeun ibadah saum, urang teh nyata suci kembali nya. Suci deui, bersih deui. Nu diibaratkeun orok lahir ti ibuna, ti rahim ibuna. Jadi urang teh ngagaduhan dosa, tos dipeuseuh. Tos urang teh ngalaksanakeun sagala macam ibadah, rupa-rupa ibadah nyata dipukasna teh ku Idul Fitri. Dah, Jak, iya, Jak. Iya, Jak. Kebon teh. Itu lain. Iya. Anu, itu mah lain, Jak, nu iya, Benar. Ro, lu ya, Ro. Iya. Bener kan? Iya, Ro, bener ya. Iya, Jak. Ayo lah, alam. Bedog. Jak. Jak. Ayo bedogna mana? Tuh, itu. Ayo we. Geus oyak-oyak tuh. Ayo tuh ngomong dah. Ayo, ting tali cok. Tawan salah. Sah, medol. Terus. Era salah medol ieu nu ieu. Tah, cek aya tuh. Ojak. Bawan, aduh, ayo. Belengtuy. Sekarang naon kemana awi aing bah? Emang ajum kuna. Biar maraok sampai aing deui jeung awi aing. Hah? Ieu mah nu mah. Iya di awe-awe ngejok ka ditu sia awe. Sama lelaki, Mang. Oh, lelaki. Entu ini. Ya, Jum. Iya mah kebonan nu Mang duye. Ku bapana si Arul. Iya, jumuk aing ya ditungtung itu nu aing. Si Sajum. Kebon awi aing. Soal magangga. Oh, ini. Geus puguy manusia Arul. Gagak kumaha sia teh. Naon ieu teh adat-adatan teh mun dibebeakan kitu naon ieu teh? Naon. Tanya Rul. Tanyakeun. Yo, kecelok. Ieu kebon bapak. Budak teh ya waras coba Mang Dieu. Kebon bapak mah di ditu. Tah, dengek ku jenjeli saria. Abah teh. Yang geus pada percuma enggak mah budak mah gantian Gitu, Mang Dieu ya papan mah ku sering. Nah, budak teh pusingna mah. Warah tata tuh budak tuh. Jadi omongan nah. Kalau jeung si Sojak teh mah balik jeung si eta mah. Bok mana tinggal dulu? Hantum ajum teh. Di banyak kumisna. Macat Mang Ajum tenyon jurus kingkong. Main lawan jeung ceenen mah teh indung mana teh geuleukeun. Di arep nu nang ge. Elehan ya. Sulan yuk. Indung ente mah jeung indung urang we. Hai adukeun jeung semua. Kan itu. Jenggut. Mana mah jenggut lah. Hantum. Emang aja nu mau itu. Tengah hati aing. Asaan teh kabeh kieu mah ajum. Aku nawa. Kikiru lu bae gua teh kebon saha. Kebon bapak urang. Ah tadi cek bapak maneh lain cenah. Ngaku meureun maneh mah. Kamu mana mah? Ngalehan man. Mana teh ku kebun oge. Terbalik mah ajum ya. Mang ajum teh nu ngaku-ngaku. Ngaku sah si turunan. Mah beat. Oh. Tapi di ala saeutik. Henteu sampeun teh nu Ajum. Sebenarnya saha sih eta teh? Urang jak Mang ajum nu salah. Balik berarti si ajum euy. Terus ayeuna mah urang pok di sampeun aing ah. Ayolah. Ayo. Dipul ka nyawan deui. Moal make strategi. Ini naon? Ah, pokoknya orang pakai strategina. Bang. Jadi itu caritakeun. Ayo, yang amang. Itu balik di mana? Itu Adi ya. Ajakan we. Muah. Udah kali-kali mah aja. Kali-kali. Mau sampe. Ame jadi penerus aja. Itu balik. Kan beak sampai si Ajum teh tah. Ayo ku isi utang dagon. Udah benar-benar teuing. Untuk diajakan dia udah kasih opek bayar. Minum. Hei minum. Si ajum. Ada yang cek Tah, iya itu kudu tuh. Kelak. Gini. Iya. Wih.
sabukna jarbrik. Gede deui kali. Tuh, tinggal ya si oyok dibengketnya buukna jadi kucir, jadi geli si oyok. Heeh. Tah teh si Antuy. Gening antuy rambutnya panjang. Lain rambut, lain buuk. Naon atuh? Huntu. Kayak gitu. Ada emang nyataan. Oh. Tah, ieu Utep tuh lucu Utep. Naon si Utep lucu. Tuh, Ripo. Dih, tuh kayak gitu, Mar. Ya, mun iya si Aarul. Tah, ieu Wawan anu leutik tuh. Lucunya si Wawan? Wawan mah rencangan wati. Mun iya si Mang Ajum, buuk nate warna nate beda. Apanan si Mang Ajum mah yuswana ge tos kolot. Nya. Ayo tuh. Maling sampu we yuk ah. Mang Ajum. Ayo orang mau ke kebun sampah Mang Ajum teh. Oh, kebon. Mau sampahna. Cek si Ojak teh. Jok si Utep teh. Tekenging Ih, sieun ke lamun ka nyahoan kumaha. Ojak cek si Arul teh. Urang ge kemari di kerpret. Nyeri maneh mah teh nyaungun, ca antu teh nyalangap ya. Itu strategina kieu ya. Kumaha. Ieu kan kebun Mang Ajum. Masa kieu. Ya man? Kakak dia panjang Heeh, pokokna mah kebun Mang Ajum, kebun sampeuna. Pokokna mah si Wawan, si Entu, si Arul. Malah sampeu. Urang di dieu tah maneh teh kan kita kan baralik teh kan sunna teh tuh seruhai. Itu dengan kita tuh, Jak. Naon? Di mana nu boga rencana aku dong ngil. Engke saha mun Mang Ajum datang ngabejana saha? Kayak kurang dibejaan. Justru kumaha lamun orang keur ngarabut sampai Mang Ajum datang bae. Moal kurang dibere kode. Kabur atuh. Engke narurut atuh ka urang teh. Mun hese pisan narurut teh. Rek nurut mah. Heeh, pisan maneh mah diomong. Ya. Pokona ke maneh nyokot. Ih, cek si oyok teh cenah. Jak, urang ngilu jeung maneh weh nya. Heeh atuh. Si Utep. Ojak atuh ojak. Naon di dieu? Pamali mau sampai teh cek Pak Ustad ge ulah. Arek milu mah maneh. Iya dah. Arek hayu. Pamali. Geus kan bae Pak Ustad mangke eta mah magrib. Aya nama beurang keneh. Teu pamali ari beurang mah, mun penting pamali aya Pak Ustad. Yang step, maneh mah cicing we di dieu salah. Yang step, maneh ngalah suluh we, urang cicing di dieu. Da ngalah suluh mah teu pamali. Teu pamali mah kana ngasampeun, heeh. Sok aya mah. Geus hayu buruan Di mana ka kebun sih, Mang Ajum. Ojak? Nah, di mana we pokona mah hayu. Kebun Mang Ajum. Ge saung. Baiklah. Si Utep teh ngalas suluh. Cukup. Bang, menta. Cek aja. Itu aja tuh. Ini mah. Meski mau bunga kan ojak. Wela. Tamaling kali itu aya dah. Ka kebon Mang Ajum. Yuk. Iya nya. Betul tuh. Iya. Itu gigi emang bulat. Lu kaduga terus. Oke tuh teh aja teh. Lu nya pengenalan. Pangkal Semplak euy. udah ngeunaan ieu plong. Ayo. Arul mah. Ya teu bener. 2 3. Wah, si Utep teh geus kitu. Tancapkeun deui. Tancapkeun deui. Celep. Mana di barudak teh? Lila. Ujak. Lamun teu nyawa Mang Ajum kumaha? Moal yok tenang we. Moal. Kurang istibejaan. Kudu nu gerde. Ayo, bro. Iya bener tuh. Pakai dalam ini tak. Geus. Tapi beneran lah. Ayo bet. Deui. Ayo, sampun atuh. Ayo. Beratnya. Kilo ge. Atuh. Aduh. Arul mah. Ya teu bener.
Kumaha sih lo kumaha? Gini salti. Oh, bajak. Sakit ge berat. Bakar we yuk, bakar. Ayo bakar. Tapi entong kabe tong sadayana dibakar nya jeung engke deui. Sebutkeun we. Sebutkeun Sana. tuh di ditu. Sebutkeun. Saung. Kena can juga sentuy. Asa tuh. Eta Tangis hiji. kayu ayo. Asa ki gimana tuh? Iku berdiri jadi ya. Oke, saya tamang kereng kewe. Bener jadi. Pedhak. Panas. Kebahagiaan tuh. Ini tap. Jok beli tunjuk ah. Tuh, ada keting deui. Tep. Panas. Nanya. Belum beli kieu. Ku teh hipu. Maling atuh. Ah, mana maling. Woi! Sampai aing ya, Bob. Sia sampai aing ya, Bob. Ulah kemana-mana. Ayo siap. Kunaran dedenya. Ngalah sampai orangnya. Sampai aing ya sia. Oyok. Lain. Lah anjing. Dahar burukan dahar. Oyok. Doi. Nu aing ya. Lain mah Jum. Lain, Mang. Lancik si Ajum. Nu barang di kebon aing. Oyok. Ngam. Gayam si Baba. Nguna. Mah hipu mah. Cobaan mah. Awas ku aing amun dicek sampai aing areu berarti saria. Ya, Mang. Oh iya mah sampai si Mang Uha nyarulnya. Ngas kaden aing. Lain, Mang Ajum. Lain. Sia ge orang teh geus alur. Ku aing Lain. bawa ku tabok di ku aing sia. Ya, Mang. Emang keur Doi. Tabok aing mun bong. Lain, Mang. Belentoy. Kunyuk sia. Tuh, cek we kebon Mang Ajum teu percaya mah nya. Ya orang cek awas ya nya. Tong ka mana-mana. Nguna tahan. Datang. Penyarekannya. Penyarekan kan? Nyarikanan popolotot. Moal, tapi kan udah dicabok. Kayaknya. Rojak apon. Sok. Kamu dicabut mana bila? Nggak saya buru dari ah. Ngeunah burukan makan makan. Heueuh nya. Tarantung keneh sampai urang. Sampai aing mah raya keneh bangun aja keneh. Bonus suha tuh sampai teh euy. Ah. Tapi cang caya aku kasih ojak teh kata teh aing mah masih dibohongan, tapi sampai aing aya keneh jadi bingung aing. Hah, aing bingung. Ulah, bualik tanggulan ku aing gini. Ginan si Sutep. Hai tuh hayang dong, cenah hayang minum. Ayo sampai hayang dong. Moal tenang we jeung rojak apon soma. Hei buru dahar. Nges sok mah. Tadi tenang naon? Urang aja kada. Majungna. tenang. Tong biarkeun kabeh mah ajungna urang teu dahar. Entok atuh jangan. Pan kamari ngomongna kitu janjina. Rek dahar di kebon Mang Ajung. Ojak sampai aing aya. Tuh. Emangnya, itu Mang emang asan Mang. Ini hipu Mang. Heeh, sama ngeuna, Mang. Ngena. Wah, oke Bang. Nang pamere Mang Uhat teh kot ngeunah. Oh, Saan. kita masan aing. Nah. Kale panah. Saan sok, Mang. Ele eta mah nang pamere Mang Uhat sok cobaan. Ngeunahnya. Bacot sih goblok. Ngeunahan ieu. Bayar. Nah, ya. Nyahoat Mang. Heuy dari atuh Ngeunahan ge. ieu. Jubeakeun nih. Ngeunahan ieu euy, nya Mang. Ngeunahan ieu kan. Kita nyokot 2 kali di ngeunahnya. Eleh sampai Mang Ajum eta. Ye, babal budak teu ngeunah sampai aing. Nah. Tangon Ojak yang ngeunah kana aing sampai mah. Ampuy. Iya ngena mah. Percaya Mang Ajung mah. Heeh. Tabok sa ku aing sa. Cabok ku aing sa bang. Naon ditabok? Tabok Ngeunah namun. sampai aing. Menan iya Mang. Cek dakuan aing ngarabut heula. Nah iya Mang. Jedog sia Coba di dieu. dirabut Mang. Ah, jedog. Sok Aing malah sampai aing. ngona. Konyok sa bagong. Dakuan dia. Oh sok Mang. Sajak tenang teh Jak. Tenang. Kumaha tuh? Ieu mah dirabut euy. Aing buktikeun ojak sia sampai aing mah leuwih hipu leuwih apuy. Kolonyon. Sampai aing wah. Wah baru dak padi.
Maik. Wah, ladut kabeh geuningan. Apa pesia? Haram jadol. Sojak. Wai. Tinggalin budak aing euy. Tinggalin perkara budak aing. Udah, coba, sah. Burukan. Cintoy mah. Burukan. Atau bukan gua. Tanya adek ah. Panas. Hai burukan. Buruan heula tuh bu. Itu buru bisik tadi. Tuh, dicabut. Sendalnya bawa. Pamar gerol. Rot. Ojak senal utep. Urang. Utuy. Aduh mah. Cek Mana pola goblok teh? Cek aing tang caya eta tadi. Sojak. Sarul bentoy. Ampun aing geus katipu di ku barudak nu kapok-kapok na si Sojak. Cuy. Ojak. Toy. Ayo. Kutep awas ku aing mun beunang sia. Dieuran ku aing sia bal. Aduh, ampun. Jangan. Ngabalai urusan aing beres nama ieu teh budak. Aduh. Bangka warah bener teh bedul teh. Alah. Aing eueuh jeung panenan sampe bulan-bulan hareup teh bagong tadi. Kamana budak? Wow, entah sulanya bising rewas. Sampai jumpa di episode berikutnya.